naon hari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapak aing mun cara jelema mah. Bengong uk biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh. Nya bapak aing mah puguh nya teh anak meri tadina ge. Mun banceng nya sok kenal bagaimana. Minang teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina zaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh. Ganti ku yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya ujung hah? Geus teu nyari. Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu tah dolan namun teu seuri cak aing. Lain aing ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan. Lain dah sakali-kali mah bakal meleset. Teuing dek lamun keur kieu rada alus da lamun diperakeun tadi payunan umum dek pego teh bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon? Nah, jati diri si Madi mah kieu we hideung nun. Teu we jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Duka nun. Upama kitu macarana sarwa wejeng teu ngarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya. Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di negara Astina nyaeta pikeun mingpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apal kana dirina teu apal kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup bakal kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di negara. Sok atuh nyapa bijiekeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Atuh tungkusan teh kadinya geus bejeurna. Malahan ceuk nu bohong buruteuna Semar teh cenah lain ku termos. Kunaon Akang? Ku ilmu. Eta teh nya lain ku asup angin buruteuna Semar teh ku ilmu. Dunya masih keneh nyilong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye. Bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso. Pokoknya aya dicekek cenah. Awang-awang ungung can aya bapak hari tadi geus ngontrak. Katanya, itu si Edan ka mana karep teh ngomong teh sia teh ai. Meuli teh nyarari. Lain teh nyari, pugu nyari. Duka nun. Ini setruna ka ing yang sirikeun aja. Aya disiku sia teh wangen. Zaman baheula mah ngontrak. Dokenya Pak, buru-buru aja lah. Nges bejikeun nya. Sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mangga. Lain da saur Kangjeng Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula cenah panu hiji waktu mah tanyakeun eta Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka handapna da eta teh cenah aya hartina lempang ka hareup curug hiji ka tukang 5 meber naon teh teh gerakan mujair nila teh kitu cicing sageuring da apesna teh ku anak keneh teh King ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh. Batur mah diagung-agung ari. Ku anakna ditiis. Nah ari aing heureuy ku jeung sireum. Sini kaya jelemana ge sakitu. Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul.
eusina Semar Badranaya mimiti ngaran nepi ka awakna naon eta teh Kang sae nanging punten naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupiah anu aya patula patalina sareng wujud leres panuhun we ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan nya nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga kanu maha uninga coba sabaraha hiji teh Pak puncung teh abdi geus can apa tah kitu Kakang Semar sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 88 lamar aya oge nu nyaritakeun 360 lamar ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar aya oge cenah nu nyaurkeun sa dola isa sakumaha sadus nah dus dibungkusan keneh pan sok naon teh nya tuh negara raus ya ing atuh maneh teh jempe cepot hayang digoengkeun heula naon aya dina pikiran dunungan naon nya lamun urang ngabodor teh seuri cicing atuh lamun lu juga anu implengan gitu tuh cicing aing hayang nanyakeun ka dunungan kunaon serius cek teh meureun what are you thinking now naon teh hartina teu aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri cicing cepot beda deui kaula teh keur ngelmu kadegan ngudag-udag ilmu mah lamun jelema udag-udag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu nya jiga heureuy abdi teh caping nyai teh tapi benar aya nyepan teh akan tah jelema tadi sagem abdi oge lamun jelema udag-udag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya lamun jelema udag-udag layangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok namun jauh gitu laras nun laras naon aya nu nyaurkeun 88 nya aya nu nyaurkeun 360 lamar nya leras duanana oge teu lepat eta gini teu dilepatkeun eta naon margina margi 360 bijina teh salapan 88 bijina salapan keneh margi 88 teh jumlahna teh 18 18 teh angkana hiji jeung 8 salapan keneh agan ulu nya 3 genep kosong jumlahkeun salapan nya Pak ulah hare-hare wae Kang urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh salapan urang nya Pak nah sia opatan jurig apaan itu monyet 5 di luhur jurig ya tapi kada sajajarkeun aing jeung monyet heuh da moal diitung di luhur tuh Yuh ampun aing teh. Nah, ai rombongan. Kitu nun. Ai rombongan mau 40 gitu ya. Iya Paknya. Salapan. Tusangka Kakang Semar di malam. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mah da kaitu kadiekeun oge di kitu iki oge balik di ka salapan. Dibuntang dibanting ge salapan itu Kang sumuhun. Lajeng tah
dina wujud urang oge aya salapan liang di antarana panon 2 irung 2 opata ceuli 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihandap nya nya Pak liang jin jeung liang juri cucu ngisia aduh liang pengeluarannya Pak tuh ka 10na wujud nafsu ge kitu amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah sareng kamilah ngansikna dina baliyah sareng nuroniyah salapan ka 10 tunggal nu nah ada dina Quran mah sawiyah eta teh nafsu syahwat deuleu maksudna mah oh kitu ngarti nuhun Pak ta eta nun imalan Yuswa Nabi ge nya Pak 63 tahun tah ai genep jeung 3 salapan heeh iya nya Pak teu sangka Pak tuh leres pisan Kakang Semar kajerokeun deui we hiji panon jeung awasna 2 ceuli jeung dengena 3 irung jeung ambeuna 4 baham jeung ucapna 5 saraf jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna 10 wujud jeung hirupna paingan di urang aya wali 8 ke 10 tunggalnya Pak siapa kene coba teu sangka teuing Bapak nuhun Pak abdi diwartosan dola kitu geuning euy wujud wayang oge opa salapannya Pak hiji sampurit tuding 2 jadi 3 leungeun 2 teh 4 potong 3 jeung 4 7 8 awak 8 hulu ka 10 ngawujud hehe kitu sakabi oge tah itu dilejang dengekeun ku si lain jadi eta ai beungeut bodas teh naon heueuh ai beungeut teh gambaran hate deula gambaran hate nu matak ai beungeut teh kudu marah mah ka saha-saha teh deula ujang budi parangi teh kudu alus puruan kalbu budi parangi teh kudu alus ulah kejut karisut jadi beungeut teh gambaran hate nya Pak nya ai awak hideung kapan urang teh tina bumi ujang ieu bumi teh anu didampal ku urang kageuleuhan kakeumehan asal muasal urang teh adalah kitu nya Pak tadengekeun sepot jumuhun agan ari eta kuncung teh ayana di tengah-tengah masyarakat tah ieu teh gambaran istiqomah anceg panceg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan teu galider oh kitu geuning cepot jumuh ulah galider deui teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya kakasihna Allah tuh kitu nya wala kudu diajar ti ayeuna ajar marifat pilih mah kain nganggap bodoh we da itu kenyataanna duh nuhun Pak kitu nun ieu dunya teh dibagi 2 euy 2 barat jeung timur barat bener jeung timur ai di barat boga falsafah nyaeta boneka di barat asal kata tina BNK nyaeta Allah Bapa Allah Anak Rohul Kudus di barat boneka nu matak sirah leungeun-leungeun di ditu mah boneka teh timur ai di timur mah ngabogaan boneka disebutna wayang
lamun diudahkeun kana aksara hanacaraka eta wa teh aksara salapan yang tinu ngahiang nu matak sok disebut gini yang maha agung yang maha kawasa yang maha tunggal nya da eueuh deui semaheun Allah mung sahiji-hiji kitu kadar cara ibadahna mah tanyakeun ka kiai ka ajengan nu matak giringkeun barudak teh cenah ngaji nya cenah apal bag-bagan Quran bener akang yo lamun ngudagkeun kana aksara salapan nu tadi ai Quran teh robana cenah 6.000 600 ayat ai genepna teh aya 4 ai 4 kali genep teh 24 ai Quran lobana 30 juz ai 24 jeung 30 teh pan 54 ai 5 jeung 4 pan 8 keneh ieu dewek Jawa dola nya kitu luyu deui jeung ayeuna di negara urang ngabogaan falsafah nya eta layang jamu sekali musa sada lamun di negara Indonesia mah modern Pancasila deui eta teh 45 butir ai 4 jeung 5 pan 8 keneh baheula mah eta teh 30 genep butir ai 3 genep teh 8 keneh dola nya komo di Jawa Barat papan masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi ya gitu. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Ai Siliwangi teh aksarana aya 8 geus sok. Si li wa ni teh 8 grepek. Ya. Heeh. Ya ai Quran teh dimimitianana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim teh 8 engang grepek. Is ni la hi ro man ni ro him ka 10 nu macana deuh wali 8 ka 10 tunggal kitu jeung oge pinter akang heeh lamun diudagkeun kana kitu gitu Ayeuna tahun 87 takang udah kan. Ya? Ayeuna tahun 87. 8 yang 7 teh 16. Ai genep jeung hiji teh. Tuh geuning 8 ge lain. Ya, da salah mimitina sih mah. Jadi mah lieur ka aing ah. Sebab ingkar tiang kesalapan teh mah. Ada begitu akan teh lagi. Aduh ampun deh kali. Benar akan. Nuhun Kakang Badranaya. Kuhal sakitu ari hartina Semar pengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam jadi hartosna teh urang mah mung ukur ngaku-ngaku wungkul da sanyana mah anu kagunganna mah Allah nu kagungan nu mawi dina dina katerangan mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina tah na di dieu teh naon dirina na teh ka saha ka Allah teh nun ieu nu diange ku urang teh leungeun kagungan Allah panon kagungan anjeunna ceuli kagungan anjeunna nu mawi upami geus apa ka diri na kitu da nu urang mah teu aya nu saha nu Allah tuh nu matak apa ka dirina apa ka nu bogana yen urang mah teu ngabogaan naonna mun ukur pangangken-ngangken wungkul nya aduh Kakang Semar saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang mah teu ngaboga-boga muncul agama Islam teh lah haula teh Pak urang teh dayana teh nu kagunganna teh Allah urang mah teu ngabogaan naon tah nu matak hirup ulah di aku ge lamun selain boga ilmu ulah segala di aku di mana geus boga ilmu ulah wani-wani mamerkeun ilmu Kai ilmu kudu diamalkeun lain dipamer-pamer. Dipamerkeun mah takabur jadina. Kapan ka itu teh takabur deui lamun mamerkeun ilmu mah deui ucu. Takabur. Mamerkeun kakayaan ria jeung sajabana gerapek. Nu matak ucu cing bisa nyumput buni dinu caang negdak bari teh katemong.